Ulah inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati, kemudian nyana diondang, nyana hadir. Salah satu ucapan nana nu nyentil ke para kiai, cek nyana perayaan maulid dirayakan, perayaan haul dirayakan, wali-wali disebut, tetapi kenapa cek nyana masih demen pakai Samarenda, termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Saya tahu kiainya masih seneng pakai Samarenda. Kukula dicatat di hati kula tepoho datang kakuari. Begitu kula kapanggil dari jeung Agus Junara, sasalaman 4 mata mau diceritakan di mana-mana. Kukula diceritakan sasalaman. Sebentar lagi Pak Bupati akan dihinakan oleh Allah, sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai. Jangan tanyakan ke Agus Junara, ngariku keneh kuari. Kula ngomong 4 mata tadi nol baja lemah, sebentar lagi akan masuk penjara. Kula mah ngomong gitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala, demi Allah henteu. Aita ngomong gitu ge kalau pasal ngomong eta mah. Heuh kalau pasal ngomong. Begitu Agus Junara tek masuk penjara. Ya Allah ya Rabbi hampura abdi teu ngadoakeun Gusti. Eta mah kalau pasal ngomong karena nyana teu menghargai kiai-kiai. Karena nyana teu menghargai wali-wali, karena nyana teu nyahueun kumaha hatena para wali Allah. Ulah neuleuh Samarendana, ulah neuleuh jubahna, ulah neuleuh naon kitu ngaranna sorbana, tapi nyana can nyahueun hate-hate jelema. Lamun neuleuh jubahna, neuleuh sorban, neuleuh Samarendana, katitu atuh kabeh jelema. Berarti anggapan nyana wali teh jelema rudin kos jelema tukang kitu sol sepatu. Salah, eta mah satu perjalanan. Nges datang ke derajat nama atau tamu urusan Allah kaditu nama. Nyada teu baca Imam Syafi'i, nyada teu maca para imam mujtahid, nyada teu maca Tuan Syekh Abdul Qadir, nyada nyentil para wali, para kiai. Kukula dicatat di jero hate. Cilaka sia teu ngarti kecuali sia haju nanya ka aing sia. Kieu cenah kiai sombong amat. Kanyana aing mah sombong ge kasih henteu. Kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tek. Bapak Bupati sing hade engke bakal dihinakan ku Gusti Allah. Teu ngomongnya. Termasuk aya catatan di jero hate kula Pataju Sobiri. Aya di jero hate kula waktu nyana namu ka Abah, kurang sopan nyana ka Abah. Ngan mau dibejakeun. Hina sia bakal. Awas ya, teu nyaho Abah aing. Aju cangke aing bener. Ye, aja anu ngomong camat. Emang basia naon? Henteu naon sih. Ai sia teu nyaho mah. Lamun nu nyaho, awas. Je teu nyaho. Catat di jero hate kula aya catatanana hiji-hijina pejabat. Kula lamun kerja pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan hate henteu sia. Awas ya, Abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti Abah aing ala kadar-kadang sok khusyuk teh ti Abah aing sia teu nyaho, sia teu nyaho. Je dicat bener. Lain lalaka hade. Urang menyaritakeun para wali di zaman Syekh Hidayatullah atuh nu anti ka Syekh Hidayatullah. Urang nyaritakeun para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atuh Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atuh Ambalaya. Kuari zaman Habib Lutfi atuh nu anti Habib Lutfi atuh Ambalaya. Jelema nu diantikeun mah biasa-biasa bae. Atuh komuga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah. Nu anti ka kaul atau Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya. Haju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae ka nyaho kula kiai anu anti kula. Nyaho pejabat anu gregeteun ka kula. Kula mah tetep bentem teu bendu. Lamun bendu moal daratang haji ka dieu. Terus terang bae mun bendu emang nang saya daratang haji ka dieu. Emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu. Atuh sia bae naonan ka dieu. Je nang Allah telan ngaji sia batur nu bendu pek bae. Tuh masalah teu nyahueun hate kula nyana. Hanya istriku yang tahu hatiku. Iya, ketika aku lapar istriku tahu. Ketika aku pada sakit badan istriku tahu. Ketika kelihatannya rindu istriku tahu. Siapa masuk ke situ? Masya Allah. Nu mantak kiai baheula halarebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya.
urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar, Harare Batu Kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar, urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai, lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi, lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Oco. Jadi kan boga jalur-jalur dan mual keluar tidinya jangan nyana nu mimiti ngembangkeun kok hararebat amat sih Riyadho atuh Riyadho nanya nama barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke barang geus jadi kiai teh beuki waro barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur di kiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai geus beuki api kebelah dia nang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zohir nama biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae tetapi batinlah pohara jasa kanyahoan batinlah pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji anu masalah kedua anu masalah tak teun di dijablek bae begitu tamu datang assalamualaikum Mama ana di tukang bae kieu barang di dieu Masya Allah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapal hiji jelema atuh berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat Riyadhona lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna cah carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama kitu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama kitu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung deuk ka ditu ka Paneglang aya tasbih di dinya ngoser kereta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon cakana barang di dalam Masya Allah ayat tasbih tuan nyokot tak atas besieun geus masinis bebeja woi masyarakat dulur saha nu ragag tasbih coba saha begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh nya boga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat sumados ya tambah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah NU kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye eta Muhammadiyah eta kos gara itu mah lamun ngomong jeung mah ka dia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhona ente sambarangan barang dahar iti saha ieu ti pemerintah oh bikeun abatu embuk kunaon besi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gebusieum jeung kakap jeung Jamal Jamahal hargana ge balik deui ka Tangerang
langsung meuli Jamal, meuli gabusiem kakak bude, dibawa geus bunga bae kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Ieu dibikeun coba trinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga. Cek abah teh kanyawan we teh trinasi. Geus aya dibungkus, dek dibawa. Tuh kunaon mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus deuk kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek cenah teh. Eta saha nu ngabejaan. Naon eta? Riyadho namanya teh. Riyadho teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu, ngajar nafsu. Makin dikiaikeun makin inggis, makin dikiaikeun makin hati-hati. Kuari lain gitu. Ka mana kiai? Kiai naik aing geus jadi mama. Kieu baheula kiai malu. Naik cenah. Tinggal murid da seri sial da guru tolol. Menang setahun kali jadi. Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya. Wah geus bingung murid geus bingung murid. Tabaheula babeud dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau pek bae